Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, sadaya puji syukur marilah orang panjatkeun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, anu parantos mikeun boga berebu-rebu nikmat karunia anu henteu kaukur. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluargana bareng rencang. Mugi-mugi urang sadaya menangkeun syafaatna serta mendapat pitunjuk dugi dinten kiamat antos. Anu kuring hormati para hadirin anu henteu tiasa kuring sebutkan hiji persatu, tapi henteu ngirangan hormat sareng hormat kuring. Sampurasun, izinkan kuring ngawanohkan salira leuwih ti heula. Kuring Maulida Nur Kamelia anu ayeuna nuju menempuh atikan di SMA Negeri Hiji Bekasi minangka pembicara acara ayeuna. Dina kesempatan ieu kuring bakal ngabahas pidato kalayan topik anu pikar seupeun nyaeta jadikeun sikep disiplin bagian tina kahirupan urang. Sakumaha urang sadayana terang, disiplin nyaeta perasaan anu patuh sareng patuh kana hiji hal. Dina hirup tangtosna disiplin mangrupikeun hal anu salawasna aya. Disiplin ngagunakan waktos, disiplin nalika diajar, damel, dina ibadah, sareng dina sagala aspek kahirupan. Sadaya tujuan sareng kasuksesan dina kahirupan tangtu disiplin mangrupikeun salah sahiji kunci. Disiplin oge mangrupakeun cara kumaha urang ngalokasikan sareng ngatur waktos. Kalayan disiplin urang sadar naon anu kedah dilakukeun sareng naon anu kedah ditinggalkeun. Urang tiasa hirup langkung teratur. Diri urang ngamotivasi pikeun salawasna ngembangkeun, nyiptakeun kamajuan sareng ngarobah kana standar hirup anu langkung sae. Disiplin mangrupikeun cara pikeun masihan urang, kekuatan pikeun ngatur kahirupan. Urang pamarentah sorangan, urang jaga sareng peka ku diri urang sorangan. Nalika sadaya hal aya dina kakendali, maka urang oge bakal ngaraos pangaruhna. Tangtosna kahirupan tiasa langkung bahagia. Ieu kumaha disiplin mangrupikeun bagian penting dina kahirupan urang. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, disiplin mangrupikeun dasar tina sagala hal dina kahirupan. Penting pisan pikeun nerapkeun gaya hirup sapertos kieu. Nalika urang mimiti disiplin pikeun hal sapertos ngarengsekeun PR waktosna, urang bakal biasa sareng ieu efek positif anu bakal urang rasakeun. Kusabab kitu mimitian disiplin tina hal-hal leutik sapertos ngalakukeun tugas dina waktosna, sok aya waktosna sumping ka sakola, nganggo baju saragam anu rapih numutkeun aturan sareng sajabina. Sok emut sareng larapkeun biasa sok disiplin maka hirup bakal langkung sae. Hadirin anu mulya, sagala anu dimimitian pasti aya tungtungna. Eta kanyataan dunia fana ieu. Oge biantara kuring waktos ieu. Cunduk waktu anu rahayu, ninggang mangsa anu sampurna, nitih wanci anu mustari. Kitu biantara anu kuring tiasa sampaikeun dina kasempatan ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamangpaatkeunana. Sareng upami aya kecap anu salah, punten muka panto pikeun panghampura. Sabab kakurangan urang manusia sareng kasampurnaan ngan ukur keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.